Wilujeng siang pamirsa, kami bade ngawartosan berita pang anyarna ngeunaan kajadian anu matak geger di salah sahiji komplek perumahan di Wewengkon Bekasi wengi kamari. Hiji lalaki inisial RU umur 20 tahun kapanggir keur nyobian maling HP di komplek Kencana, Kecamatan Bekasi dina peuting Minggu kira-kira jam 12 WIB. Kiwari urang parantos nyambung sareng wartawan urang Hanan Asyifa anu aya di tempat kejadian. Kahanan Asyifa anu aya di tempat kejadian mangga kanggo ngelaporkan keayaan di dinya ayeuna. Hatur nuhun Karin, ayeuna abdi aya di tempat kejadian sarta bade naros ka para saksi anu ningali. Kumaha kronologi kejadianna? Kuring ngadenge aya nu ngagaroan maling-maling. Waktu kuring keluar kira-kira jam 12 berang. Lamunna nurutkeun anjeun kumaha? Kabenaran kuring jeung kahadean nempo korban budak maling. Muhun, hatur nuhun parantos nawaler abdi balikeun ke Karin. Hatur nuhun Hanan Asyifa pikeun laporanna. Pihak polisi ayeuna tos aya di tempat kejadian pikeun ngalakukeun penyelidikan leuwih lanjut. Kami ngahimbau warga pikeun tetap waspada sarta salawasna ngontrol keamanan lingkungan. Alasan RU melakukan maling eta alakan ajeuna pisan berlebih. Jadi manehna kapaksa nyokot HP korban pikeun ngejual eta. Eta pisan berita anu tiasa kami laporkeun ngeunaan kasus maling di komplek Kencana. Kuring Karin Capenita ngalaporkeun pikeun berita siang ieu.